hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Alhamdulillah baraya ku sore hari yang cerah dan berbahagia. Aduh berbahagia tuh. Mugi baraya Kang Haji Channel dipaparinan kemudahan kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aduh tuh baraya. Nah, tomat, kebun tomat Kang Haji Channel tuh. Masya Allah baraya. Alhamdulillah barakallah tuh. Ya kebun kangkungna baraya. Saur nama cenah Kang Haji Channel teh baraya nuju ngenyo direncanganku rerencangana baraya ya. Gimana ya? Nah, ya kebun kacangna baraya. Baraya lagi baraya ya. Wah tuh tos saya ya. Mana ya baraya. Nah. Oke baraya. Assalamualaikum Podong. Aduh Kang Haji Bana ya. Alhamdulillah. Aduh kemana ada ramah ya teh? Alhamdulillah ya. Aduh alhamdulillah. Ini nggak Kang Haji Channel ya teh? Oh itu Kang Haji ngenyo. Ngenyohnya, aduh tuh barayanya. Gitu. Sorenya sonten di kebun pakuan baraya tuh. Aduh bari ngawangkong, bari ninggal tatanen baraya tuh ya nya. Masya Allah ya Podong ya. Ya Kang Haji Banda ya. Aduh abe kartulah kedapnya. Aduh. Parunten. Kamu channel lah bisa kabur saya. Nya, aduh tuh baraya. Terus nami cenah. Tapi di paling mana ya tuangna ya? Kang Haji Channel teh nya. Baraya tuh. Waduh. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh ngenyo deui wae Pak Haji. Iya karesan aya gule ku abdi 2 kali ya di CF-keun teh. Oh si gule teh. Oh nu gule jantung teh anu tadi. Di cantilan. Aduh gule jantung di cantilan baraya cenah tuh. Tos macul panginten tadi teh nya. Tuh baraya tos macul cenah. Ada lala ieu teh abdi teh. Oh rada lala Kang Haji teh nya. Aduh. Musibah tepan. Tos ibak teh netepannya tuang ngenyohnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Raosna Masya Allah. Itunya. Naon deui tukang haji teh nya. Pas kuat dua kali abdi ya nami. Wah, pantesan atuh sehat pokoknya mah aduh tuh Masya Allahnya. Alhamdulillah ya Kang Haji Channel mogi papayanan kesehatan Kang Hajinya. Amin. Aduh tuh baraya. Di kebon bonteng nanti. Mantap baraya tuh. Kebon bonteng Kang Haji Channel ya baraya tuh. Ayo sabaraha dinten deui nu kieu ya Pak Haji? Pat dintenannya tuh baraya. Madak kieu ya. Masya Allah. Baraya Kang Haji Channel tuh aduh. Suasana di kampung di kebon Pakuana cuy. Punten abi ngiring ka dapur sekedapnya. Asal lalaga ya dapur paling dia ya. Wah. Dibebenah benernya oi. Baraya ayeuna mah saungna teh dibebenah baraya. Wah, alhamdulillah ya. Saungna Kang Haji Channel. Baraya di dia ya. Sadi dintena Kang Haji Channel teh istirahatna baraya pami kolem mengiman di ditu di Kang Ustad Ade. Iya. Masya Allah, tadi dapur umumna baraya tuh. Alhamdulillah barakallah. Lain santen mah raoseun kieu Kang Haji euy. Tuh. Alhamdulillah baraya nya. Da urang teh kedah seueur ku seueur-seueurna rasa bersyukur teh baraya. Tuh Kang Haji Channel tadi parantos ieu macuwel cenah tuh sabaraha garitan ieu. Ieu sami ku kangkung ieu teh Kang Haji.
Tuh ku kangkung baraya cenah. Wah, iya. Ceren sambal maseueur di dieu baraya tuh. Wah, mararadap ieu ceren sambal baraya. Nah. Wah, iya bener Kang Haji ya. Aduh, alhamdulillah ngenyo deui we, ngenyo deui nya. Ngaraos bobona abi teh. Oh, bobo. Janten abi mah mun tos wareg, ngarokok, ngasaheula, Nya. sajam atos ya. Oh, Gitu. gitu. Depan sama bobo. Bobonya. Ayeuna teh sanes jadwal ngaos Kang Haji. Mun. Aci bobo. abi teh. Cibogo ayeuna teh nya sareng Kang Ustad Ade pangintennya. Mun bada Isa abi. Oh, pada Isa. Aduh. Abantos ka Cibogo. Harus ngaosnya janten agamis, ekonomis, olahraga teh kerasa imbang panginten kitu nya. Nu nyaeta anu ku abi mah di emutan teh. Oh, nu di hutan ayeuna teh. Enyo we utamina. Nyanyo kan pemiteng ngenyo teh Kang Haji mah kira normal Kang Haji. Budak untuk enyo. Duh baraya cenah Kang Haji channel mah pamiteng ngenyo heula teh cenah kirang normal. Jeung dicacanakan teh rudet ki panginten kitu Kang Haji nya. Tadi abi anjing gacan enyo. Emutan teh salungleng we abi nya kunaon ieu teh lieu. Oh, kitu nya apake teh can ngenyo. Ngenyo mah ku dading teh sareng kopi budai. Ada Aduh, hakim tan abdi. Sakinten nya. Langsung abdi teh ngabantos yang heula. Oh Ya, nya tadi heula. anak-anak pingin Oh ngaliwat. incu teh nya incu hoyong ngalaliwat cenah. Ayeuna mah tos barulang ka rumah Ato. nya ka mamah bapana beun tuh baraya. Kang Haji channel mah sok dianturan, sok diamangan ku incu-incu teh baraya tuh. Aduh, kaosan kieu ya. Pasasonten di kebon Pakuan baraya ya aduh. Alhamdulillah. Ku asri, ku endahna baraya tuh. Aduh. Aya Cenah. cai panas. Cai panas sok podong tah ieu podong ya ieu teh temenna Kang Haji channel cenah. Tuh neng Cina. Kopina aya gelasna. Tah itu tuh paling itu tah, teh eta tah eta gelas eta tah. Tah eta we lah. Nya tuh baraya aya di kebon Pakuan teh kieu sagala aya di Kang Haji channel mah podong ge hoyong kopi cenah tuh. Oh, podong teh ieu podong sok di dieu tah Kang Haji channel mah tah. Disimpenna teh. Tah nya di dinya. Tuh cai entehna baraya tuh cempalna tuh. Nya tuh baraya aduh. Masya Allah tuh. Janten nikmatna deui nya anu ku urang didustakeun teh. Allah entos mamparinan ka urang kanikmatan. Kantun urang baraya anu bersyukurna gitu. Tuh baraya Popeye cenah ya. Popeye lah merah seger. Iya atuh tuh. Nah, ieu teh baraya-baraya Kang Haji channel nya. Nah, ieu teh ieuna rerencangan Kang Haji channel tuh ngararanjang baraya nya. Masya Allah tuh nyara rantai. Janten nyara rantai teh di ieu we baraya riung mumpulung teh di kebon Pakuan. Masya Allah nya. Janten urang teh kedah seueur bersyukur baraya. Kami urang sering-sering bersyukur, insya Allah Gusti Allah ge pasti dimudahkan dilancarkan tuh. Wah, ya Kang Haji bener sehat kieu Kang Haji. Sehat Kang Haji ya? Waduh. Tuh barayanya. Aduh. Nah, ieu tempat ibakna ieu. Tuh. Sebenarnya, wah, ieu tah kangkungna baraya nu tos bade diical cenah tuh. Kangkungna baraya ieu. Salah berarti nya kangkungna baraya. Aduh, tah cing urang ninggal ieu ka sawahna Kang Haji channel ieu baraya. Masyaallah tuh baraya nya. Endah tuh ieu nu nuju ngalorok baraya ieu. Tah itu nuju ngalorok tuh. Hei, Kang Haji Eman. Oh, itu baraya tuh. Itu Kang Haji Eman tuh. Soulmate-na Kang Haji channel. Hei. Ada yang ngopai. Oh. Itu soulmate Kang Haji channel tuh, Kang Haji Eman enggak tuh. Aduh, terus di mana baraya?
Kang Haji Eman tuh barayanya. Para lontar baraya ta itu alhamdulillah pami pasasondan mah teh para pemuda-pemuda teh tara kamana-mana baraya. Iya we ngalurak tuh. Da ku asli ku endahna teh kitu nya pami urang ngajaga alam insyaallah baraya. Alam ge ka urang masihan manfaatna baraya gitu tuh. Tuh pami itu tuh Batu Malang baraya pami bakan Batu Malang. Ini gitu tuh, tuh menuju rantai baraya. Tuh Kang Haji Wanda, Odong tuh. Menuju ngabara rangkong baraya. Gana mah menuju pi obroleun duka pi obroleun naon lah eta nya. Pi obroleun orang-orang dewasa. Masya Allah, Masya Allah. Urang kada seueur bersyukur, nikmati, syukuri dan jalani apa yang telah Allah berikan ke urang teh barayanya. Ku perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, insya Allah baraya. Ku Allah ge pasti dimudahkeun, dilancarkeun. Panginten sakitu heula barayanya, kin lah dilanjut deui. Aduh, enak ge suasana di Kebon Pakuan barayanya. Pokoknya mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugi ku Allah dipasihan kesehatan kemudahan kelancaran dijalalembeukeun rezekina berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.